siang ngomongna bisnis lah kos jelema wae. Kemarin angka di paok kos jeung si doyok. Aing kemana nyanyangan duit yang lama si neneng. Dua kebon wae kita sapotong mah wae. Beb. Rek ka mana? Rek ka warung. Rek naon? Rek meuli semen yang geusik. Eta sia meuli semen yang geusik di warung. Ya ka warung atuh. Pira aku rek meuli geusik di semen, lieur sia mah sugan. Geus tah ayo. Rek ka mana? Apaan saya ka warung, Beb? Ayo ku aing danter. Embung jajanan moal. Eta sia, ojuk lah. Lieur. Nikmat lu. Goblok eta kopi aing sia. Boy atuh saeutik meni udah moal beak. Rak nanya, sanya euy merek jual nangka. Sama nanyakeun ka aing sia lain ka aing. Aing mah lain tukang nangka. Terus urang nanya ka saha atuh dawuh deui jelema. Tuh sia tukang nangka mah si Iman. Sia nyaho teh kamari teh geuning dipaoh ku aing jeung ku sia. Itu jadi dalem. Ari sia nenengan nangka jeung nanahaon sih? Kok ma aing teuing keur nyiram beuneunan. Tah, geus we pok deui atuh sia teh nangka nu si Iman siga kamari. Sugan edan sia mah, ma aing dibere nangka menang maling. Aing dikutuk jadi jomblo sabun salilana atuh. Yang geus we kieu atuh. Ari sia mung nangka menang maok mah. Sia boga duit teh eta. Boga atuh. Yang geus atuh meuli ka si Iman. Hayu sok. Kurang duitna. Tah. Tapi aya jatah meureun jeung urang. Nya mentana ka si Iman, apaanan si Iman dibere duit ku aing menang duit aing. Tah kabogona. Ada sia dieu heula. Aing aya perlu ka sia dieu. Si Iman di mana ri sia? Teu ingat aing mah teu ngantongan. Sia ditanya ku aing teh. Oh, biasa oge siga anak using duduaan wae ningan. Teu nyaho teu ngasuh aing mah. Sia ditanya teh balik. Teuing teu nyaho teh ku sia sorangan. Ari sia jeung awewe teh ku aing dikeresekan kereta beungeut. Mending marah-marah wae. Geus we urang tangan mah si Iman teh. So atuh urang gitu. Batesan bau kopet sia nya. Ento ieu si duit teh. Nya geus ku aing di tangan Teu lah kebelet. Juk nahan si gimana? Kopi can dia. Teh. Mantap. Ya weh, rumah. Nikmat bisa. Man, ari sia ka mana we aing teh tadi nenengan sia nepikeun kaliang kubur. Eta sia, sugan aing jelema maot teh kaliang kubur. Naon sedangan aing? Aing bisnis ye jeung sia. Siang ngomongna bisnis lah kos jelema wae. Kemarin angka di paok kos jeung si doyok. Serius aing mah ieu mah bisnis ye penting air kaborong nang ka sia. Saha doy kaborongna? Si doyok cenah eta rek kaborong butuh nangka. Halah, si doyok. Boga duit di mana manehna? Sia ditanya teh rek dijual mah eta nangka. Dijual lah. Aya udah ke mah mumpung aing keur teu boga duit ya. Aing menang komisi meureun. Komisi. Nya eulah. Aing geus mere nyaho eta bawa nangka sia rek dijual. Aya meureun jang rokok-rokok we mah. Lah, jang rokok. Daun kalaras we tuku sia linting. Terus isap. Stres ya maman, teraku aing kudu daun kararas ari sia. Meureun paru-paru aing eta bucat. Sia meni lo balaga tuh yang ngarokok sagala. Geus mau jadi aing bisnis jeung sia mah. Eta sia, oko ngajak aing bisnis. Kumaha sih? Da teu meunang oteng geuning bisnis jeung sia mah rorea mah. Hayu rek moal. Pundung sama kos budak SD. Geus hayu lah, diberek wae yang ngarokok acan mah. Tapi sayu urang tangan si doyokna. Geus hayu lah pundung. Tuh ari kitu mah. Naon kieu euy, keluar saya. Tah, geuning man. Yo, ayo beli mana? Yo, emang bener tak? Saya beli nangka aing yo. Kan ini bini tas ujang duit nagi geus. Sembarangan sama, iraha mere duit ka aing ujang. Poho aing aya duitna di aing, poho man. Tah. Eta sia anu bener wae nangka dihargaan sakieu nya kurang atuh. Manyang nangka segede kitu meni mahal. Eta sia mah teu apaleun, eta mah nangka leutik-leutik ge ajaib. Yang geus ya yangna sabaraha. Tenang weh, aing mah kudu mahal-mahal, asal ajang meuli hayam weh. Aing kalamar si Neng. Dan mahal amat usahana sabaraha.
Nanya. 100.000 lah. Ah, gua capek lah. Tolongan aing yok, ieu mah tolongan pisan yok. Bebek aing bisa dikawin ke Batu Manten. Sia yang sabaraha? Ya geus lah 80.000 tambahan lah saeutik mah. Kumaha? Geus ya kieu. Cokot tengahna sia ngocap. Heeh. Sia yang 80.000. Heeh. Tengah-tengahna 80.000 kumaha Tah sakitu? geus kitu lah, ikhlas aing sakitu ge. Nyanggus kok aing dibayar ayeuna. Tah, Goblok gitu. Masuk bayar. Aing menang. Anjirnya recehan ieu duitna. Pateng aing. Tenang wes ya mang, geus ka ditu heula, ka kebun heula cik. Hal-hal anak-anak aturkeun ki masih doyok. Ki koin dan ge masih anya, aing menang oteng. Kurang mau di mah. Kawas ke aing ka di deui papangi. Oh, bawel. Geus urang nunggu di mana? Oke dah, terus cujang langkana. Nuhun ya. Aduh, aing lumayan aing menang sakieu kabali jeung anak hayam hiji mah. Lah, wah. Aduh, tiis meni cik atuh aya dudang lewat gitunya. Tah, Beb. Sok. Ya. Yuhu, aduh murah deuleuh tuh aing nu boga loba duit teh. Di saha eta? Atuh duit aing lah, Beb. Menang maling di mana? Eta sia sembarangan amat aing menang maling. Ya duit hasil bisnis na aing ya. Oh, ternyata menang maling. Sembarangan dikira aing raja maling apa? Beb, isukan aing meuli hayamnya. Hayam. Anjing naon? Tuh jangan lamar sia lah. Duit geus boga ya aing. Emang eta sabaraha? Lumayan lah, Beb. 80.000. Cukup anu naon duit sakitu? Atuh sia langsung kumaha, Beb? Aing mah hayang sapi hiji duit 10 juta. Eta sia, baehan we atuh aing ya. Yang sakitu mah. Begitu aing artis, haram jadah teh sia. Bodoh aing mah teh hayang nyaho pokona kudu aya sakitu teh hayang nyaho aing mah. Beb, sia ulah loba kahayang. Kawin mah asal saheula we. Ditu sia kawin jeung hayam ari ai hayang asal sah mah. Eta sia, cenah loba setengah modal ka aing teh, Beb. Tapi sia tidak mengerti posisi aing. Atuh duit sakitu mah teh cukup jeung parasmanan ge. Lah, Beb, parasmanan teuing. Bere we mijeng endog. Adi sia rek aja tamparek selamatan pir aku tamrek dibere mijing endog. Lah, asal sebeuh we tuh, Beb, tamuna lah. Kumaha sia we ah lieur. Beb, Baby, Kumpul kita lah duitna. Goblok si Iman ka mana ieu? Tangkap ku aing geus dikeun aing masih doyokeun. Korek mere jatah aing oteng. Jing tayangan ku aing ah. Nanya. aduh, aing yang sapi hiji duit 10 juta mah nepi payah modal ge moal bebenangan atuh lah. Woi, sia di dieu geuning aing teh tayangan tadi ke tempat transaksi nangka sia teh. Biasa aing bobogohan heula jeung main baby. Bobogohan tapi mana oteng aing tuh nangka Nah, bikin sih. ku aing. Sia di lah mending inget wae kana duit mah. Aing teh yang udah atuh da butuh duit teh sia. Mana? Sabar, kedeung. Buru-buru. Ya. Nah, Sia 2.000 perak eta nangka paling 80.000 ku aing sih dimahalkeun. Jang, mahi eta rokok jarum coklat hiji doang mah. Pan saya betana rokok doang. Nya pirak we hiji mah atuh sia rokok hiji mah. Enggeus lah eta cekelan lah. Sia Lah, di sana naon sih? Manya 2.000. Woi. Oh,